Kang, para buat bapak di mana, euy? Motoran gitu kan di luar, Pak, meureun. Dulu ada ke sawah ya. Di sawah. Gaya teh nya bapak mah rek init. Heula, Pak, eung sambil ini teh meureun. Ujang teh di sekolah teh kudu jajan meureun. Aneh. Hayang ngopi meureun. Arek ka mana, Pak? Deket gaya kitu deket sawah. Yah, jangan jajan. Nah, goceng. Udah iya tuh mana mah yang motor ngan jajanna mau ngirit. Dah hangeuk dah. Nih, Goceng ka di sekolah lah. Tengah, Pak. Hati-hati, Pak. Ya jangan buka minyak sing itu. Oh, Pak, aya ge sudah senow ya teh doh. Cuma mal gaya ngeudeui. Sudah senow arek mah, Pak. Oh, jaga nih. Nih. Ayo, Bang. Lah, seupik deui Pak nya anyo. Oh, Bapak baik. mere duit goceng-goceng di senow mah. Di depan kocian ka jeung oh, Pak. Senah hayangeuna mah tanah 2,5 juta. Nego ente wa, nego kene mah. Woi, pada mesum. Yuk. Pada mushroom burung. Kagak bakal. Ya, murah, Pak. Aduh. Nah, enak. Aguran wae ieu. Kemana tuh kemana? Itu biasa. Pelajar diajar tuh kemana Nah, deui. kan sekolah ijazah mah setelah aku udah ke SMK. Nya sekolah ngopi heula di warung. Simpan narah ngopi heula sekolah mah. Nah, Nya. kita bener sekolah cirina tah. Nah, Ngarema di pasar ieu. ieu lulus SMK ieu tuh menang pagawean. Ngopi atuh eung duh isu keneh kieu ngeunah cenah. Iya tuh hayu kan diberi duit udah ke kolot tadi, belikeun atuh. Jeung naon sekolah tepi-tepi teuing lah. Aya di tangan Presiden teh saya. keur sekolah ke di sekolah jajan kumaha. Pan ceuk bapak hese cenah nangan duit walam kieu. Ah, didenge-denge teuing kolot, geus lah buru belikeun eta. Maku naon ya sakali. Oh, sekali mah lah, ngawad dulu sekali wae mah kudu mantak dosa. Mang. Ih. Cik obos Mang hayang kopi nu pangeunah-ngeunahna di dieu Mang. Kopi naon ya heuy? Ngeunah. Kopi alah, Kopi aya teh Mang. Ya eueuh atuh. Aduh, warung teh kelonya ieu mah. Ruag wae kurang. Cappuccino teu ngeunah. Oh, eta tan ngeunah mah tah ABC plus, ABC plus. Pilin. Oh, atuh baca. Matakan sekolah cara deh. Walaupun teu nepi ge. Atuh Mang liat teuing. Mang, temu lawak, aya tadi deh Mang. Eueuh, Nya Mang temu lawak Mang, aduh. eueuh ih. Nah, ini ngan temu lawak. Naon atuh? AM dong. Hareup Keras kana hulung Mang. Kita di sekolah teh di butak gitu Mang, itu otak teh teu jalan Mang. Siapa teh nyahoan Ayeuna di gitu eta. ABC plus santai meh motor itu otak. Aduh, seran jot ya di imah Mang euy. Hayang motor ka kolot. Mungkin dia milu jeung dengke mas sore. Mana ya? Orang begal biasa di tempat hareup. Orang ambil tuh sih ini Bang. Tadi kan Alah. itu kayaknya. Moal. Tah, Ieu bale. ieu sok milu Ieu ieu. wa mun naik mangga Bandung teh. Urang ulah make eta, make ciput teh katanya beungeut, ieu mah beunang. Ah, Kopi kopi teh. teh geuning beungeut. Siap Mang. Nuhun Mang. Dekah yang KW tapi duitnya dipakai ngopi balik ya aduh. Agak balik kan penting tong poho ka dieu nya. Oh siap. BPJL san ka kolot malah. Palai sekolah kita sekolah kitu. aman teu. Aman, aman. Pak Bos. Euy, Mang. Ayo bro. Mang. Aya. Bener orang rapat gitu. Kan ngopi po di. Bu pujit berit. Punten ai. Teu sopan pisan ya kopi saha. Kita guru eta. Astagfirullahaladzim. Nya, Pak. Emang Pardi bumina di mana, Jang? Bang Pardi nu mana nya? Anu Bapakna Wahyu, Selalu sanes, Pak. sanes, nusuk sebat brother mushroom tolong. Buru, ye Ambil amit astagfirullah. deui. Beras itu Bapak pandangan teh. Di mana bumina? Mun teu salah paling ditu belok kanan sebelum perempatan, Pak. Oh, Ya. Saidan. Ya, Saidan, Pak. Oh, bunnya. Ya, Pak. Oh, di mana? Assalamualaikum. Angin luas. Waalaikumsalam. Terang sarang Pak Pardi tuh. Ih, lami-lami teuing, Pak. Kapan dia? Jadi kali kah?
Ye, tadi buka di pagar eta tadi buka teh. Ah, huru namina. Poho deui ka kunci. Punten. Punten ya? Mana? Murang kali bapak teh tos telebat sekolah selama 2 minggu ya teh. Bumi nama lebat mangkat. Aci si pasihan ngapoy. Nyeta ari ka wali kelas nama nyarios ka abdi sebagai kepala sekolah. Saya lebat cina 2 minggu. Mahal eta budak teh. Di mana mah ini? Cintarik atuh pa nyarios atuh kadangi. Iya, punten pada abdi mah kieu mah nyariosna. Punten. Punten pa ya aing ngopet madatuani. Ngiring ka zamannya. Sok mangga. Sekolahkan benar tidak aku di pesantren kan komo mulai di pesantren kan nunges oge jadi lebih baragajul Kunaon Pak, ulang-ulang we Pak. Pak, sekolah teh pre cenah Pak. Aya guruna rapat, tinggal rapatkeun naon lah lieur. Teh nyaho pokona mah pre we. Mana di sekolah? Di sekolah mana? Kamu Pak tadi di jalan rapat. Kain tengah wadul we. Modul naon ya teh Pak? Banyak guru sia datang ka dieu. Ah. Upama mah jeung abi teh heureuy wae. Berapa ku aing di pesantrenkeun maneh. Dah. Tanggal kudu ngapalkeun kitab Pak. Cek barudak ge masantren mah lah lieur kena huluna Pak. Duh. Namanya apa yang motor? Pak. Jawab Pak. Tah, aing ge ceuk Geser ka apa dieu. dieu? Maneh di samimu teu asup. Saha Pak? Soalnya pas sanes kitu Pak. Sanes teu lebat abi teh. Eta teh teu ngopet abi teh Pak. Era da kitu di sekolah ngopet era di cai sekolah mah. Ngopet nek ka sekolah keberangan bang kitu Mainnya Pak. ngopet 2 minggu, Jang. punten kayak di sebuah nggak punten Oh, ada Pak. Orang masalah terasuk mada. Orang bade mah ka sekolah teh Pak. Sok Ya punten Pak. di dia dah kemarin hari ini Sok ah abdi mah nyelekeun ka bapak lah, abdi mah tos teu pantun deui ngurusan abdi. Aduh. Inan ya. Sok we leueud. Lieur. Karep bade kalabat heula abdi ngurusan. eta Pak unggal mangkat di ditu teh di depan gang di Saidan teh Pak urang teh sok dipalak wae ku preman itu Pak. Ngaranna teh Alasan. ye serius Pak bila perlu kurang di guruan preman nah. Ayo nama tama bang awangkong. Guruan heula. Bapak mana? Pak Paparde. Yo Pak, Sopan guru. aku mah tinggut ngaran. Papasan Pak. Naon deui lah. Deui geus lieur. Sok Pak calik di ditu. Di dieu mah ada abdi. Itu Pak, BTW satu gedung tribun itu beneran bapak sama. Guru di Mahal, guru ditiru. musuhnya aku badai kumaha itu pak Ayo nama tuh sia diseleh-seleh ka sakola, nyangkeun ka sakola, budak kan bapak mah enak pokona mah dikaluarkeun we ti sakola mah. serius pak Serius. semua ngagaya heula mah pingsan Ah, dengerkeun nya. Kenapa bapak orang jadi gitu? Ruang wae gitu Pak. Uang lah.